manusia teh diberi tahapan ku Gusti Allah sesuai jeung batinna, disesuaikan jeung batin. Tahapan datang ke mana didinya, tahapan datang kadinya didinya, batin datang kadinya didinya mulyana, batin datang kadinya didinya mulyana. Nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama, sebab manusia takut musyrik moal bisa. Lantaran jelema dimuliakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas, aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas. Hese teh mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge. Ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan, jasarua manusia teu bisa, tetep bae sieun bae, hebah bae. Ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa, lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah. Sebab nyana boga darajat, nyana boga makom, didinya nyana aya makomna. Urang ge henteu dititah ieu ku sasage titah cium tangan, urangna hayang cium tangan sorangan. Teu dititah kudu menghormati bila